lamun geus gila sesuai jeung aturan akhrij hubad dunya min qalbika fa innila ajma'u hubbi wa hubad dunya fi qalbin wahid. Kaluarkeun ku maneh cinta dunia di jero hate maneh, sanyana kaula moal ngumpulkeun cinta kaula jeung cinta dunia dihijikeun di jero hate. Mun ente cinta dunia berarti teu cinta Allah, mun ente cinta Allah berarti teu cinta dunia. Mulai kuari ngageser urang ti mimiti disederhanakeun pait. Eta teh pait nu mantak perjuangan eta leuwih tibatan perang lantaran ieu mah terus wates wangeuna datang ka maot maksud. Berjuang eta pait jasa lain lalagaan terus urang menghindar ti jelema, menghindar ti syahwat, menghindar ti lazat, menghindar urang bisa babarengan jeung makhluk tapi menghindar jago. Ketika orang teu bisa uzlah. Ayana uzlah teh lain sauzlah-uzlahna orang moga maksud. Jadi henteu meunang ku urang datang-datang uzlah bae teu meunang. Nu mantak diperdebatkeun di universitas tentang uzlah, kok ada uzlah sementara syariat kan ini harus bergaul muasyarah. Sementara ada uzlah moal kabahas lantaran lain perjalanan. Dua tangka ira ge moal. Nah, ketika kebutuhan urang teh ka Allah, pasti jelema bakal hayang uzlah. Mau tidak mau kudu uzlah imah di imah bae teu bergaul jeung batur uzlah ngaranna. Wa imah langsung ka gunung Kaleung. Eta teh mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kumaha rapihna beng beresa kecerdasan urang. Ketika urang cerdas, datanglah usul berubah perasaan. Karena dunia geus teh haya jeung jelema geus mu ngadenge suara jelema geus mu. Nah, tidinya lah instruksi ti Gusti Allah. Balik deui maneh ka masyarakat, balik, wajib maneh balik. Lurus-luruskeun makhluk. Anu perlu syariat-syariat, nu perlu thariqah-thariqah, nu perlu hakikat-hakikat. Maneh nungtun makhluk sesuai jeung kebutuhan makhluk. Nu butuh syariat tungtun syariat, nu butuh thariqah tungtun thariqah, nu butuh hakikat tungtun hakikat. Di mana geus aya kabeh. Kuari mah urang deuk nungtun hakikat kumaha aja urang lagi hakekok. Deuk nungtun thariqah kumaha urang lagi teu boga guru. Nungtun teh syariat tapi totorekatan, nungtun teh syariat tapi hakekatan. Ngagibeg atuh kajen ku kumaha. Mentak tita turun deui ka BG. Nah, kuari mah statusna wali. Geus teu cangcaya kajen ku kumaha ge ngeunaheun dituturkeunana. Ketika nyalateun teu kayang sholawat. Ngeunaheun kan? Ieu mah haju bae ngabisiki sing ada sholawatna nya. Sing ada hitung pangitungkeun nya. Aing hitung 5. Emang 5 henteu saurangan hitungna 5. Mana jelemana usul ngomong aing teh hitung 5 padahal hiji. Bo kiai korupsi sholawat diririwaan saya kajen kumaha ge ngariung nu kadeuleu jauh ambonna kitu keneh silaturahim nu kadeuleu teh berkatna tah etalah nu cilaka. Tapi lamun geus cara tadi teh jelema geus saya embung kana dunia jeung makhluk teu tegep ngariung atuh sesuai jeung syiar. Kitu keneh magahan ngaji sesuai jeung aturan. Kitu keneh salat geus eueuh sama sakali mailul qalbi anu kecenderungan hati kana dunia hiji be Allah. Nah, kitulah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ieu carita endek datang ka dinya teh pait pepegatan. Urang cicing di imah jol bae calon bupati. Waalaikumsalam. Ngobrol-ngobrol abdi aya kepentingan bade aya calon ngazam hayang bade calon mohon tet aja urang sasalaman guriwal 10 juta nganeng bae urang ieu duit tok amat 10 jutanya ieu duit pan teu halal ieu pan ieu mah duit sogokan jalamun teu boga maksud berarti lok sedekah. Jelok sodako berarti nyada sodako teh aya karena berarti kan cek dina patul muin ge haram. Boro-boro eta murid datang ka kiai
aing isin tas balik teu mere sodaqah eta teh pan haram cak Imam Zainuddin Malebari. Eta teh ku sakitu bagi haram komo datang calon bupati nu tadina tilok mere kuari datang aya karna mere berarti kan haram. Nah, geus ngajogrog di meja 10 juta. Dideuleu bae ku urang. Gede oge. Ka manakeun. Aduh, insyaallah. Abi lamun di dahar sabulan mah teu kudu balanja hese-hese. Teu kudu hese. Duh, kumanakeun. Wali motor dipake ku urang ditumpakan haram. Belikan ka baju aja dipake haram. Di dahar jadi naon garang-garana daging, jadi getih. Wah, berabe. Kumaha ye sinya? Bikin ka kotok bae kitu. Kotok mah teu beukeun duit. Beukeun ka popan. Nah, jadi di catuan ku kotok-kotokna dipencit akur-akur wae. Urang bingung. Lah, cek yana jaga saya ieu. Lese-hese batur maneangan di geus aya di imah. Ya halal mah kosium. Haram ge lamun menta, dibere ge batur masalah, no problem. Waduh. Geus datang ka dinya. Geus mandeg datang ka dinya racun aya di awak. Jago ngaji nyana, deleukeun. Jago, ieu teh pelebak kituna. Jababari ngaji nama tuh alpiah kurang sahe-sahesena ge terus diulik. Kabelah itu nama nyai-nyayan mantek itu kene asal mau martil bae ge gampang. Ja, usul fikih dan lain sebagainya ngaji mah gampang, praktekeunana ge gampang, tapi pelebah eta ait. Sedengkeun di dinya bakalna. Sinaran ilmu mah di dinya. Eta rahasia pribadi jeung Gusti Allah tah mah. Geus teu kudu ditembong-tembong ulah ai dihareupeun jelema bangun hebat jasa popoyong kodan tawadhu ain tawadhu orenganan sakumaha orek koros sinar ilmu moal aya jagokeun ngaji di dinya datang ka didarengekeun terus dipake bae moal kajeun kumaha ge yakinkeun moal racun aya di dinya ih atuh lamun jelema kabeh wararo ieu di Indonesia ieu kuari boho ujianna pamarentah sieun atuh ka kiai kulantaran kuari mas kiai na teh diome ku pamarentah kama qala almarhum Zainuddin MZ cek Zainuddin MZ itu singa macan dia disegani dan ditakuti itu kan karena di hutan. Tapi kalau macan sudah ditangkap, kemudian dikurungin, ditonton anak-anak, disantai Zainuddin MZ. Iya kiai hebat sote ketika lu lompatan ti pamarentah dibere embung naon embung ai maka Allah sieun ketika kiai dikurungan ku Golkar diome. Ini kiai omean kita nih. Tuh, MZ eta hebat jasa. Braknya anak kurungan. Ngomong mah bisa mereka kurungan jana ge aduh tapi aja babalik jana mah bisa. Nah iyalah keur carita naon kitu ngaranna sinar ilmu bisa sinaran sote Mama Satibi waro bisa sinaran sote Mama Bakri waro belah dieuna bisa sinaran Mama Asnawi Syahstawi Caringin waro belah dieuna Abu Yadim Yati Cidahu nu mantak aya sinaran ja gajina mah akur bae wal teu kaharti kurang gajina urang kula gaji di itu jam 3 naon nu diombaca naon nu disurah teu kaharti keterbatasan urang meureun atawa nyarana ngaplong ka mana bae ngomong nu jelas mah teu aya kaharti aya henteu tapi kosono bae hayang bae ngadengkeun waro Abah ucu urang mencari tafatul muin di mana akur bae Fatul Muin mah jak kitu-kitu keneh surah lah pira ge beda sautak saeutik ge gayana doang tapi kunaon teh dipake ka resep waro ngayangan lu polo nu bisa anjasa ambualaya sinar ilmu ketika aya racunan di awak moal aya nu ngadengekeun oh ti lurah legleg di camat rau di bupati
Waduh. Ada tagah hitut-hitut. Atuh gendek jaritakeun lalaon ge eta racun nu kadengena racun. Ketika jaritakeun ku masyarakat teh jatuh lain dukun salat naon racun. Nyaritakeun dukun wudu jalain dukun wudu naon racun nu kadenge racunna. Saha nu daek sih ka racun? Nah, iya kan orang perjalanan kita tepait pepegatan yang televisi kuari mata sanggup aing macana daripada pepegatan yang televisi malah mendingan nah ngeusan bae hirup boh warak parah amat sih mukhalid jadi mukhalid di televisi pemikiran orang yang televisi mukhalid itu kayaknya apa dan lain sebagainya juara rauf pegatan lalaunan setik trek kurang katitipan ku ilmu ieu ilmu Gusti dititipkeun ka urang wali alimil ukhra alamatun turo urang mau nyaritakeun kifatul azkiya isin wali alimil ukhra alamatun turo layat lubu dunya bi ilmi masaila ulah sok neangan dunia ku ilmu ku ari mah ilmu pakerangan dunia aduh Masya Allah lain ilmu lain alim akhirat teman ngaranna alim dunia alim su ngaranna ulama su asal ilmu dah dipakai dengan dunia ulama su geus bal beres kajian zakat iya perjalanan menuju ke Allah ieu mah ala kadar bae heula ala kadar singrai-singraikeun teg engke Allah nu mere rahasia eta Allah nu mere aya perasaan seperti kumaha di hati urang perasaan deket jeung Gusti Allah hese nyaritakeun kan deket jeung Gusti Allah lantaran lain di hareup lain di luhur lain di tukang deket deui apa Allah mah mukhalafah lil hawadis tapi perasaan urang deket eta nu hese urang mun nyaritakeun kita menyatu dengan Tuhan teu meunang lamun lain keur urang makom ta'allum mah sebab naon atupan urang mah makhluk Allah mah khaliq pan Allah mah mukhalafah lil hawadis eueuh deui bahasa kos ngabahasakeun zat jatuh meunang bahasa zat ka Gusti Allah pan aya zat batu teh mah kudu murakab atupan aya eueuh deui bahasa ieu mah keur carita berbelajar tetep bae zat Allah aya ngaran zat atupan kudu murakab kajen kumaha ge moal pati-pati disebut zat eta teh lamun teu murakab mah tina anasir ye tapi kan itu mah bahasa di bahasa iwati zat nginjeu bahasa ieu ge sarua menyatu dengan Tuhan ieu teh nginjeu bahasa teu meunang disebut wahdatul wujud teu meunang wahdatul wujud teh nu hiji nu tunggal we ngan Allah tapi deuk kumaha ngabahasakeunana terjemahan perasaan batin nah akibat orang pepegatan jeung kaladatan jeung syahwat lalaunan eta teh bisa 1 tahun 2 tahun bari ditapakuran ku urang terus dihina-hina dunia teh unggal poe ku urang teh sia hina dunia teh sia isuk teh deuk paeh make jeung du dunia isuk teh sia teh deuk paeh nanahonan terus bae kitu bae make jeung aya jaringan-jaringan segala kos kitu isuk teh sia paeh kumaha mun isuk paeh tanggung jawabna terus bae nya dunia teh hina terus nya isuk deuk paeh dikitu-kitu teh urang teh kos nu lalagaan tapi terus bertapakur urang ke satu ketika Allah merek tetek hese nyaritakeunana kakarak dibere saeutik doang dibere saeutik mah geus bakal poho ka sagala embung wau jeung sasaha nu tadina mah kamari mah embung wau teh urang ngahaja capek kuari mah embung berangkat ti diri asli ai kamari mah kan urang mereket-mereket padahal mah aya hayang ngan urang perang kamari mah perang mereket-mereket bunga perketeun padahal menyanang ngajak mung perketeun hayang urang aya hayang bengarana urang perang jeung nafsu kuari mah berangkat ti jati diri urang emang geus teu hayang kuari mah lain deui tah nu tadi mah urang teh kakarak ge urang suluk eta mah perang barang geus usul urang teh hayang nu mantak urang teh mimiti nama urang ka Allah kabelah itu nama engke kurang ku Allah belah dia nama urang ngadoa belah itu nama urang dibere
mentak urang lamun ngagorokeun masih keneh ya Allah ya Allah ya Allah berarti eta teh makom suluk jauh keneh jeung Allah. Tapi lamun geus deukeut bembung nyebut ya Allah sebab naon perasaan diri aya Allah teh deuk naon ya Allahan. Urang gegeroan sote kanu eueuh jaed ka dieu eueuh. Lamun aya mah atuh deuk naon digero-gero aja jaed nang aya di hareup. Kitu keneh ka Allah. Urang Allahumma teh Allahna perasaan eueuh jauh. Ketika aya mah deuk naon Allahumma mentak wali bae tilok ngadoa. Embung aing ngadoa ditita ge embung. Ieu mau ngadoa ambal aya wanya. Mimiti sakieu urang lantaran panjang diturunkeun ka dieu. Sugan teh geus naik deui urang geus. Sugan teh turun deui. Geus loban atina pi dunia nambah deui bae deui. Ieu angel jasa ieu. Bahkan ngancam di jero hate engke-engke deui mun nya nu ngadoa aing mandek balik. Panjang amat doa. Walaya wali nu panjang wajah ngadoa moal isin doa teh menta. Nah ieu carita jelema geus usul ilallah ala kadar doang tah. Perjalanan ala kadar capek tah perang capek tah. Tak suluk tak eta teh ngobrol mah bisa ngan 20 menit jadi. Praktek 10 tahun can puguh 10 tahun. Orang sering ngahuleng ai bangsa ai geus suluk mah ngahuleng kieu bae. Ngabersihan bae mantak ajengan kakak Banjar. Tanyakeun kanu di Banjar. Dan kakak bapak mana boga gurunya nama. Jangan kakak.